Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayu urang panjatkeun puji sinareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yen dinten ieu urang tiasa patepang rarai deui di acara anu suci ieu. Sholawat sareng salam urang haturkeun ka junjungan urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulantaran anjeunna janten tiasa ngabedakeun sagala perkara di hirup urang, mana anu hak jeung mana anu batil. Hadirin sadaya anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Unggal jalmi teh tus tangtu gaduh harapan bahwa urang teh hoyong kebagjaan di dunia jeung di akhirat. Kabagjaan eta teh moal tiasa dilakonan ku cara sakadek urang pribadi atawa aya hura-hura sareng sagala hal anu dilarang ku agama urang nyaeta agama Islam. Tapi urang teh sebagai jalmi atau hamba Allah kedah melakukan segala kahadean di hirup kasub ibadah anu diperintahkeun ku Allah Subhanahu wa taala saperti anu ditulis di Al-Qur'an jeung hadis. Tapi urang ge kudu terang yen ngelakokeun ibadah kudu dimimitian ku hate anu ikhlas. Artina ngelakokeun segala ibadah eta teh lain karena hayong ditempo ku batur komo deui karena hoyong dipuji hungkul. Sababna mung urang ibadah ngan sakur haying ditempo ku batur hangkul mah kalahkah urangna nu capek beribadah, padahal ibadah nu sabenerna teh kedah dilakonkeun sing ikhlas jeung pasrah. Kanjeng Nabi Muhammad pernah nyebutkeun yen ciri-ciri jelema nu ria dina ibadah ada sababraha macem sapertos hiji. Sanajan sifatna malas ngelakokan ibadah, misalna sholat, jelema eta teh bakal ngadadak rajin pas aya batur nu ningali maneh mah ngelakokan sholat. 2. Ibadahna teh getol ngan disebabkeun ku haying dipuji ku batur hungkul, tapi mun ditegor ku batur kalahkah pundung. Tapi mudah-mudahan urang sadaya moal nepi ka kitu, moal ngelakokeun ibadah ngan saukur ria hungkul, tapi emang tulus sareng ikhlas ngelakokeun karena Allah. Mung sagitu heula biantara di acara Maulid Nabi ieu nu tiasa simkuring dugikeun ka sadayanaan. Mugi-mugi aya mangpaatna kanggo urang sadayana. Hapunten bilih seueur kaneh kakirangana. Mudah-mudahan doa urang ayeuna diijabah jeung diberkahi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.